Iya Kang, Bener anjeun moal nyeri ka Akang. insya Allah Kacai bakal jadi Salewi ka darat jadi selebak sapapait sama manis sabagja sacilaka. Akang, insya Allah upami Akang tos jadi rumah tangga sareng abdi. Segala rupi anu mampu ngaulaan kejajan caroge. Abdi mual ngan saukur dina lambe hungkul. Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Eta anu ku Akang diteangan teh. Sabab Akang rumah tangga teh lain kakara sakali. Awewe teh zaman ayeuna mah ngan saukur bogohna teh kana duitna wungkul, bogohna teh ngan saukur kana milikna hungkul. Ai Akang geus nyumpra teu usaha mah anu katingalna teh ngan kaukur budi anu haseum, budi anu manyun. Akang geus ngarasakeun embung boga pamajikan samodel kitu. Da Akang oge rarasaan mah kudu kumaha. Usaha kanu jadi pamajikan hulu dijieun suku, suku dijieun hulu. Ceuk paribasana ngabelaan nu jadi pamajikan. Tapi asa eueuh tarimana, asa eueuh pisan ajina kudu jadi pamajikan teh. Ta Akang teh geus embung sarupa kitu teh Nyai. Ta ayeuna Nyai ditaros ku Akang muga-muga Nyai ulah ngan saukur dina biwir wungkul. Insya Allah Akang abdi memual kawas istri nu sanes. Da abdi mah kusepuh ge di papatahan mihape. Lamun manerek rumah tangga. Lamun manerek hirup bebarengan di ngarumah tangga jeung saha wae mihape ucap lampah jeung tekad. Ulangan saukur bogoh kana milik jeung duitna wungkul kitu abdi mah Akang kudu janten sepuh. Memang benar ari ini kolotna anu beragama mah anu kolotna mopatahan kana salamet mah memang kitu. Da rumah tangga mah kasebutna disebutna ge rumah tangga. Ai rumah tangga teh rumah, ari tangga teh meureun tahap-tahap. Aya meureun keur nanjak, aya keur mudun, aya beurang, aya peuting meureun. Aya naon keur jaya, aya keur apes, aya keur maju, aya keur mundur. Tah eta anu ku Akang di cita-cita teh kitu Nyai. Akang contona rumah tangga jeung anu enggeus rarasaan kudu kumaha, usaha dugti netek, tapi ngeuweuhkeun bae kanu meunang salaki teh asa meunang manehna we sorangan. Ari kitu Akang rumah tangga sabaraha taun sareng anu kapungkur. Nya meureun Akang we kawin tahun 82, ayeuna geus 2022. Iya atuh salaminya. Ya lumayan lami da budak oge lain hiji Akang teh pan. Geus budak teh geus 5. Nah, kitu Akang teh asa satadina mah asa geus moal rumah tangga deuykeun bae da geus kolot umur geus 50 genap tahun ayeuna teh hirup nyorangan bae da nuturkeun anak oge geus baroga imah alhamdulillah geus baroga usaha kitu geus kasebutna geus marasagi kitu Akang teh ngan nya dipikir-pikir ku Akang teh dibulak-balik. Da masih keneh naon jag-jag ceuk Akang teh pang-pangna mah heueuh kan. Anu teu bisa diturunkeun mah eta nu hiji meureun Nyai ge ngartos. Naon Akang nu hiji teh? Teu kedah disebatkeun da eta mah sanes pibasaeun. Tah upami masalah kitu mah kiat Akang teh uhun ayeuna ku masalah kituna mah kitunya kitu. Ngan ari nu hiji mah Akang teh teu kuat. Naon Akang nu hiji eta?
entos teh kira kepanjangan eta mah rahasia paginten pada terang teh kudu diwartoskeun. Si Akang masuk kitu nya hoyong terang be naon nu hiji teh cobe abdi ngupingkeun. Angke ge apan geus rumah tangga meureun pasti kaalaman nu hiji eta mah. Si Akang mah sakitu dusun eta mah nu kitu nya. Ulah kitu da nyai ge pasti ngabutuhkeun dan teu bisa ditunda ari kabutuhan eta mah. Ta eta anu beratna mah kana sirah kitu mas asa lanjung kitu. Kana tanaga asa teu leuleus kana jadi semangat we sanajan urang brudi juru brodi pantong ngalayah di tengah imah leuncir buncir duit loba duit oge. Rumah bertingkat sedan mengkilap tapi kan nu hiji mah eta mah kebutuhan teu bisa ditawar. Asa kitu si Akang mah. Abdi oge naon nya sami pangitan Aris ti makan teh tiasa nawis Akang eta teh da isin kitu mah atuh da. Ya eta mah keun me pangitan ki oge mohon pasti ka naon pasti karandapan ieu nya Kang. Nyata kitu nu marijina mah. Eta Kang putra teh sabaraha hiji pangagna tos geus sabaraha taun Kang eta. Nya nu kahiji akang meureun ayeuna ta anu di Pamarican meureun ayeuna panggedena eta Nyai Hesti meureun. Tos kaduh putra eta Nyai Hesti. Ayeuna budakna geus 3. Terus anu kadua saha nya? Kadua meureun Helmi. Eta Helmi putra sabaraha hiji Kang? Nya Helmi mah 2 nganu hiji mah pan kepungkur waktu kejadian gitu tabrakan nepi ka ngantun. Heuleuh Kang. Ngantutkeun kumaha? Tah biasa we barudak meureun cilakana motor. Atuh ayeuna kan sabaraha hiji? Nya ayeuna mah hiji we meureun si Neng Wulan Unggul kitu budakna teh. Terus anu katilu di mana Kang? Tah anu katilu meureun Nyi Nani. Di mana eta Kang? Eta mah diicakan ka ieu budak ustad gitu almarhumnya ayeuna sok ngawarung anu balas dagangan deh biasa gitu. Nya berarti teh sabaraha hiji ayeuna nya? Nya akang teh meureun incu teh kurang leuwih 8. Alhamdulillah tuh nya Kang seueur wargi kitu seueur putra resep keluarga besar Kang mah. Ya alhamdulillah besar sote keluargana da ari kaboga mah kakak teh eueuh. Terus terang we nyai bisi nyai hanjakal nya bisi kaduhung ka akang we terus terang teh ayeuna moal dinding kelir sindang siloka sabab nyai meureun bisi hanjakal ka akang. Tah akang teh meureun riwayat hidup teh umur akang 56 tahun, akang meureun boga anak 5 jeung nu leutik. Masih kena aya nu alit gitu. Aya nu di Panjalu di Darut Pingan eta mah nya akang teh kan teh sakali rumah tangga teh. Sabaraha kali gitu Akang ke rumah tanggi? Nya meureun lah jeung ka nyai teh meureun ka 3 gitu. Mani sering Akang mah. Ieu da sanes soyong kumaha da karasa Allah pangeuten kitu. Eta ayeuna anu di Panjalu atau sabaraha tahun geus mana? Nu di Panjalu mah karek 11 tahun SDW kelas 5 ayeuna. Mohon Akang ari kanggo abdi masuk sanes Akang seueur putra nya. Henteu janten bade teu janten naon hartosna teu kaabotan. Abdi ge da gaduh 3 kitu. Nya eta mah pangkeun urang saling pengertian bae. Akang gaduh putra, abdi gaduh putra. Akang ayeuna panginten atos niati rumah tangga sareng abdi. Abdi insyaallah panginten urang nguciwakeun sing tiasa ngaulaan siangna sareng wena ka Akang. Sakitu ari kanggo abdi mah. Nya kitu hungkul akang oge sabenerna mah ieu teh ti baheula oge mikir hayang rumah tangga deui da relengohan bae mah teu ngareunah kitu nyanyi. Ngan akang teh sok kasieunan ku zaman ayeuna sabab awe zaman mah sing diulah-ulah ge abang sayangnya lamun loba duit abang diteunan geus teu boga duit sedengkeun usaha akang mah ari aya nu nitah. Ari Akang kana naon kitu keahlian? Nya akang teh sok ngawas di bangunan gitu kan ari keur aya proyek ari keur kan akang nganggur gitu. Tah akang mah teh rek terus terang ka nyai kira-kirana nyai narima teu kana kaayaan
diri akang seperti kitu. Akang abdi mah naon hartosna ai jalmi mah dimilikan ku Allah kitu nya. Ayeuna akang cek pariposna nuju aya proyek, usaha nuju lancar, dina hanteuna ge insyaallah abdi narima kitu. Insyaallah Kang Obed. Moal dugikeun ka ngarosulah ka akang. Mugi-mugi abdi sing tiasa ngaulaan ka akang anu samestina. Abdi oge hoyong hirup rumah tangga teh mung saukur di dunia wungkul, hoyong ka cadak jeung ka akhirat. Dan nyata abdi mah ibadah rumah tangga teh. Kitu rupina akang. Alhamdulillah pisan atuh ari kitu mah nyai eta nu dicita-cita ku akang, eta nu tangan ku akang mah sagala rupa geus terus terang ka nyai. Ceuk paribasana geus imeteun ceuh eta akang terus terang ka nyai kitu henteu ngajadikeun ngurangan kana mun teh mah nyai ka akang teu masalah kahayang. Henteu akang abdi mah. Henteu akang paralun sok we. Akang ka seueur putranya, akang seueur putu. Eta teh da naon amanah ti Allah nyaranak milik, nyaranak rezeki. Sok sanaos kumaha oge karos ku abdi, da bapa budak nu kapungkur terus terang teu gaduh pademelan anu matuh. Tapi ku ayeuna abdi pisah jeung bapana budak teh sanes ku karena ekonomi akang. Abdi mah bapana kagoda deui ku awewe anu sanes kitu. Yang mudah-mudahan jeung akang mah ulah nepi ka kajadian ieu teh mun akang nepi ka ngajadi ngarumah tangga ka nyai sing ngajadikeun rumah tangga anu akhir. Urang diniatan ku ibadah sabab ibadah teh henteu salat ngaji bae panginten nyai ge terang. Ngaulaan ka salaki oge nyanguna ngaulaan cek paribasana aya baju soeh di kaputan atuh hayang ngaleueutna nu jadi salaki meureun eta kewajiban uhun nyai awewe eta ge ibadah atuh nyai. Nya muhun tenan akang. Tah ayeuna nyai saeutik gedena nyai mah berarti ngarti kana agama. Alhamdulillah abdi teh panginten kapungkur teh ngaos nya. Dipasantrenkeun ku janten lama teh. Kirang langkung abdi teh 4 tahun langkung. Di mana nyai kapungkur masantren? Abdi teh ngawitan di Cipereng panginten. Cipereng teh daerah mana nya? Daerah Lumbung Kang. Teras Abdi teras ka Aljohar panginten 2 tahun di Aljohar gitu. oh bener di Aljohar. Ajengan ojo kapungkur mah nya ajengan ajo ieu na teh guru ngaosna. Muhun akang leres. Mending akang terang. Nyalah nguping pada waktu kapungkur kan akang kantos kitu ka daerah Sanding Taman gitu nya. Nuju Bujangan da akang kapungkur kan sok resep karena moro babi geuning ka leuweung gitu sok aya eta teh ngiring ka ditu atawa ngadu babi gitu nuju Bujangan. Asa abi kan ngalangkung ka pasantren eta anu palih kencanya. Laras eta muhun. Wah atuh da teh mah pesantren jadi atuh. Mohon terang-terang gitu. Teras kumaha nyai? Muhun kitu abdi mah insyaallah abdi sing tiasa ngaulaan akang nu samestina. Sing tiasa kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Akang jeung abdi teh soal putra abdi teu kaabotan, soal putu abdi teu kaabotan, da milik mah panginten nuturkeun ieu. Aya milik rezeki ayeuna putra akang kedah diurus, putra abdi oge kedah diurus. Akang didoakeun ku abdi sing leres-leres ulangan saukur dina lambe wungkul mika nyaah mika deureuh mika ka abdi. Da abdi mah rumaos panginten ayeuna tos teu gaduh bapa kitu kantun ibu nyalira. Tah ibu abdi oge panginten kedah terang akang teh kedah mika nyaah ka ibu abdi oge. Eta aya dupi ibu ayeuna di mana nyai? Nya ibu abdi teh di lembur da ieu mah panginten lembur ieu mah asal ti Caroge eta kumaha akang? Ah teu nanaon eta mah. Tah maksud akang teh meureun ke oge tiasa milih-milih rabi mindah-mindah rasa akang kan di ditu aya bumi kitu nya.
yakeun bae ieu makan aya budak turunkeun ke budak. Mohon atuh kantenan bae akang nya abdi teh teu pungkul tah. Nya abdi teh Gusti alhamdulillah panginten abdi sering ngadoa upami wengi abdi uhun sok munajat ka Allah. Abdi teh salat hajat tahajud sareng istikharah teh nyuhunkeun abdi teh aya anu mika mandi ka diri abdi. Panginten ayeuna akang abdi teh buktosna Akang Herman anu bade mika nyaah ka abdi teh. Abdi teh kitu pisan da diri teh abdi teh istuning nunggelis akang. Nuturkeun putra wungkul Nyageuskeun bae. Insyaallah akang dengan saukur tina bibir lantis jeung ati sanubari. Sok sanajan pasing lamping nu ngadinging sagara nu mancak moal anu bisa megatkeun antara duriat akang jeung Nyai. Alhamdulillah Kang Herman. Sateu acana ku abdi ditampi kalayan kabingahan. Ieu panginten anu ku abdi disuhunkeun siang kalayan nungit. Nyuhunkeun abdi panyalindungan salanti ka Allah anu agung. Kang Herman ditampi pisan. Tah kitu Nyai nya panginten akang ayeuna mah tos dumuk ieu nya jeung Nyai sok didoakeun. Nyai sing sehat sakeluarga akang oge sing sehat sakeluarga. Insyaallah akang minggu payun meureun akang insyaallah kadede. Kehela atuh akang atuh beli pada tuang heula abdi panginten bade nyangu supados sangu handap maraos. Henteu kedah Nyai da ieu kopi oge pan geus wareg akang. Kitu aya mah kitu we lah. Meureun akang pamit heula nya sok lah ieu meureun jang meukeut. Ya akang teh kayak ngarepotkeun ieu. Masyana atuh. Henteu sok ieu mah jang hitung-hitung jang jalan budak lah. Sok. Alhamdulillah Kang. Mohon atuh pabli bade dicacap. Wios Nyai lah isin kuno sanes akang bade pamitan kitu we nya Nyai. Sok sing damang. Mohon Akang.